Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, lima warta di parantos dugi kamajara dan siaran TV sejak kasanggakeun dina pidana warta ku basa Sunda. Warta Karawang edisi Minggu kaping 25 Mei 2025. Simkuring pun mini Sareng abdi Mutia Aulia Putri nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Pamirsa, warta Karawang pasti mau birengdekan sareng kuliner seblak sensasi sehat, pulada jeung gorengan yang hayang deui jeung deui. Moal akhirnya menu ngajual seblak aya di mana-mana. Tapi warung seblak ieu beda. Lamun biasana pesanan diantarkeun ku pelayan di kameja, warung seblak ieu justru diantarkeun make kren alias kereta. Hiji inovasi unik di bidang boga kuliner di daerah Bali. Seblak kalayan konsep prasmanan disajikeun nggunakeun kren mini pikeun para pengunjungna. Mangga urang tingali kumaha lajeng nyanggakeun liputanna. Ibu saha nu gaduh ide unik ieu nganterkeun seblak pake kren? Caroge abdi. Ibu iraha mimiti muka seblak besti teh? Bulan September 2023. Ibu naha make kren ieu pikeun nganterkeun tuangan? Supaya ngamudahkeun karyawan, supaya tong naik turun wae gitu. Ibu kumaha carana kren ieu dikantunkeun ka konsumen? Carana dipanggil di payun, terus dipencet tombolna supados kaluhur, terus dicanek ke konsumen. Naon sababna rek dahar seblak di dieu? Karena ingin ngerasain dan tahu cara pengantarannya sih. Di mana anjeun terang di mana waturna anjeun, karena banyaknya berita dan di media sosial TikTok, jadi aku ingin kesini dan tahu rasanya juga. Pamirsa, warta Karawang dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu sareng warta Karawang. Tu geuning sapartos kitu seblak besti teh ayeuna teu nyaho oge jadi nyaho yang di Karawang teh aya seblak anu ahen. Muhun leresnya teh dikabiteun pisan eta seblak tehnya. Pamirsa sakitu heula warta pikeun ayeuna. Ngawakilan nu ngokolakeun warta Karawang. Simkuring pun mini Sareng kuring Mutia Aulia Putri sejak pamit mungkur amit mundur dugi katepang dina warta salanjengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.